Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sukaseni Sunda Sadaya, patepang dangu deui sareng sim kuring Kang Aris dina pidangan dongeng Sunda. Insyaallah ayeuna teh urang lajengkeun deui seri anu katilu dina judul Tisna Sabadesa Mitra, karangan Rahman Desainan. Ieu teh tahun 18 genep 7 Mitra. Pamit telepat mahnya. Nyata lalakon Tisna nu disauran ku emangna nyata Martasim. Sataacan dilajang Mitra ku pribados bade di absen heula Mitra nu parantos komen etang-etang ieu mah perkenalan oge mitranya. Hatur nuhun ka Teh Yani Maryani, Kang Dede Ruswandi anu manco wae, Kang Usrip Dilaga cenah. Manco lanjut carpona Kang. Tah aya mah kanu lalakon Kang Usripnya. Teras aya oge Teh Nila Rosalinda hoyong di ieu we cenah. Wios carpon oge. Oh mohon. Insyaallah kin pami carpon mah pamitos tamat lalakon ieu urang kanu carpon deui gitu sapanginten sambil milari anu seri deui saatos ieu saatos Tisna Sabadesa Mitra. Oge aya deui saha ieu teh Abah Iming hadir sauna teh. Hatur nuhun Bah Iming tos hadir manco dina lalakon dongeng nu dipedar ku Sukaseni Sunda. Oge aya Kang Hasan Nurdin di Ciamis manco saurna teh salam ka orang Ciamis sadayananya. Oge aya orang Sumedang Kang Ajril Alindra gitu. Hatur nuhun anu parantos komentar, anu teu acan kaos komentarna ku pribados teu katinggal margi kedah ngabuka heula YouTube Mitra. Hapunten nya, insyaallah kin urang pilari deui komentar-komentarna. Hatur nuhun oge saran sumbang saranna, like-na, share-na segala rupin hatur nuhun Mitra. Margi ieu channel teh moal berkembang pamit aya support atanapi pangrojong ti Mitra Sukaseni Sunda Sadaya. Hatur nuhun pribadi oge langkung semangat penginten medar ieu dongeng. Mitra supados teu nyangkolong kana waktos urang lajeng wae ieu lalakon Tisna Sabadesa karangan Rahman Desainan. Wilujeng ngadangukeun. Tang tupa bae boekeun atuh Jang. Da kumaha Jang Tisma, diangkir teh lain mawa pakarang pikeun galungan. Ieu mah ayo mamawa kacapi kawas nuk ngerek ngamen bae. Sisa aja yang serikeun geuning tadi. Cek Martasim. Kapan ieu oge pakarang atuh Mang? Pakarang hiburan, susah-susah jentreng, bingung-bingung jentreng. Pakarang lapar deh Mang. Di mana lapar teu aya nu mere, teu gaduh pacabakan, ngamen bae abdi mah. Nu mawi aneh, nah make kedah disengserikeun. Saha atuh nu nyengserikeun teh Mang? Eta Satya, tangan-tanganna atawa kepetenganna masjid ya. Mun teu salah tangan-tanganna atawa kepetengan masjid ja teh aya 7 ka 8 Umar. Tapi ari Umar mah mihak ka urang. Cicing di masjid jasa teh mihapekeun beuteung. Ari hatena mah poharas cecebeunana ka masjid ja teh. Malah dina salsena sok rerencepan badami jeung emang neangan jalan pikeun ngahijikeun urang dieu ngalawan masjid ja. Ku jalan darek nyaksian kana kajahatan masjid ja. Tapi lapur sagala temetu Jang. Nya nepi ka nyaluyuan nyuratan kajang des oge. Poe ieu bejana umur eueuh di dieu. Dititah ku masjid ja keleuwih nutug nyokot hayam adu cenah. Mun aya mah meureun Mang teh bisa ngumaha? Ngumaha kumaha Mang? Nya ngumaha bae supaya Mang ulah rupak teuing ka hate gitu pangpangna mah. Da geuning Jang entisna kitu. Kela kitu kumaha Mang? Alah nya kitu. Martasim tekebat nyaritana.
lantaran ti hareup aya nu punten tarik pisan bari nyebut ngaran manehna. "Punten, aya kitu Martasim teh?" Ceuk sora anu di luar jagreg teu make lentong. "Alah, kawas sora Macib jatah," ceuk Martasim katisna. Lalaunan bari cengkat tuluy nangtung moro panto hareup. Martasim pohara ruwaseunana barang muka panto nenyo jelema rajegna rangtung hareupeun imahna. Panghareupna Mas Jibya ngabedega mulak cangkeng. Tukangeunana nangtung ngagredes Satya, Tanu, Adi, Soma jeung Sastra oge teu tinggalin. Geuning Mas Jibya," ceuk Martasim ngabageakeun bari hatena mah ratuk teu puguh. "Enya Pung," jawab Mas Jibya. "Geus datang alo teh Pung. Cingan, kami hayang panggih jiga kumaha alo empung teh." Teg kana hate Martasim, kekecapan Mas Jibya nimbulkeun karisi jeung kapaur ngeunaan diri alona. Anu batan sakitu, anu eueuh kahayang, anu teu tuah teu dosa, anu jang diangkir ku manehna. Aripek ayeuna diontrog ku Mas Jibya. Boa teuing rek dikumaha-kumaha ku Mas Jibya. Martasim meh samar pola teu puguh cabak. Tapi geretes hate manehna da kudu kumaha deui, da kawas lain kolot bae. Kan tenan, mangga lingih, mangga lebet," jawab Martasim rada ngaderegdeg. Sup Mas Jibya asup ka jero dituturkeun kulimaan. Ari tisna barang ngadenge ti Martasim yen nu punten teh sora Mas Jibya, geuwat bae menahkeun kacapi ka hareupeunana tuluy nyurupkeun sora kawatna lalaunan. Barang sup oge Mas Jibya jeung sabaturna asup ka jero, kutisna teu dipalire. Jongjon bae manehna mah tungkul memener kawat jeung pupurusna. Malah barang Mas Jibya ngeteyep lalaunan ngadeuketan tisna, jentreng teh kawat kacapi diparel ti handap ka luhur, sorana tarik panjang marele. Atuh Mas Jibya anu pikiranna pinuh deui, pinuh dieusi laporan Satya tina hal pestol tea, ngareja greuwas gek bae diuk dina amparan jauh ti hareupeun tisna. Nu sejena pon kitu deui, gukek dariuk sakurilingeun Mas Jibya. Tisna jongjon bae tungkul bari ngulinkeun ramo leungeunna luhureun kawat kacapi tabah pisan. Martasim diuk gigireunana bari sajarening neger-neger maneh teh hatena tetep teg-tegan lenyo alona nu dipikarisi jeung dipikapaur bisi kumaonam kalah ka jongjon nabeuh kacapi. Aneh ceuk pikirna, Martasim make genah kadengena sora kacapi teh. Buat nya cenah alona teh bisana ngan nabeuh kacapi wungkul. Mun nya kitu teh lapur atuh boga alo teh moal bisa dipinang saraya pikeun ngamankeun lembur, kitu mungguh nu jadi pikir Martasim harita. Ari Mas Jibya jeung sabaturna barang ngadenge sora kacapi nu dilagukeun teh bet jiga nu kakemat sarta poho kana maksud-maksudna pangna datang kadinya. Babakuna Mas Jibya manipeler ngadangekeunana teh da meus-meus ngadengdekeun ceuli tuluy ungut-ungutan. Punten mitra ieu teh ejaan teu acan EYD nya jadi janten rada sesah ieu teh ceuli wage ku TJ ieu teh. Alah hapunten mitra. Teu lila antarana tisna eureun nabeuna. Eta teh lagu hayam ngupuk ceuk tisna bari imut tuluy nyang hareup ka Mas Jibya jeung sabaturna anu dariuk jauh ti hareupeunana. "Naon jang? Lagu naon?" Mas Jibya nanya bari ngised ka hareup jiga nu nya katarikna ku sora kacapi teh. "Lagu hayam ngupuk," jawab tisna bari ngopepang ngarampaan sakucalana tuluy ngarampaan cangkengna. Mas Jibya reuwas lain dikieuna
Beungeutna sepa kawas mayit, red ka Satya, red ka Tanu, lantaran ayeuna mah inget kanu ngagantel dina cangkeng Tisna. Nu direret jeung anu dariuk sagigireunana sarua pada sepa, teu ngomong sakemek-kemek acan, rarasaana geus asa jedor wae pestol teh dibekaskeun. Jadi ieu anu barangasan tukang teteungel ka kadek teh, ari kudu nyang hareupan pestol mah teu walakaya. Badog Mas Jibya atuh anu sapopoe nyolegreng dina cangkengna, harita mah kapopohokeun. Dina palikirna jigana sarupa yen bakal paragat harita di pestol ku budak ngora orang kota. Komo bari sidik Tisna mukakeun tutup kulit nu ngagantel dina cangkengna teh, tuluy eusina ditarik lalaunan. Mas Jibya geuwat miningan beungeut ku leungeun katuhu. Di dituna mah niatna rek istighfar, tapi galah rek nyebut astagfirullahaladzim lantaran inget kanu ampun jadi astagfirul pun. Satya dina kersieun kitu, rupana ari ngadenge nu galab mah teu kuat nahan piseurieun. Hadena teu terus ngabarakatak lantaran Mas Jibya terus rasa yen tangtu aya nu ngadengeun kaburu ngareret manten beungeut Satya. Aya wae nya mitra. Nya bae bibir Satya kemat-kemit. Mas Jibya molotot bari nurunkeun leungeun katuhuna tina beungeutna. Satya tungkul. Mas Jibya sanggeus molototan Satya teu ngahaja-haja. Tisna kareret ku juru panonna. Nah atuh barang ret kareret Mas Jibya olohok patah simeuteun. Nenjo sarupa barang dina leungeun Tisna. Congona leutik, panjang hideung, tungtungna buleud, lain pestol tapi padudan. Barakatak Mas Jibya seuring ngagak-gak. Cek Mas Jibya jiga nu kasurupan bari meubeutkeun iket barang bang semplakna. Nu sajana oge sanggeus sidik yen nu dikaluarkeun ku Tisna tina kantong kulit teh lain pestol tapi padudan, kabeh milu seuri bari silih toel jeung pada baturna. Alah ujang mah sok ngareuwas, ceuk Mas Jibya sanggeus eureun seuri ngagak-gakna. Kulan? Na ngareuwas kumaha kulan? Tisna nanya bari ngeusikeun bako kana padudanana, sanggeus padet tuluy diseungeut serebung haseupna. Nya eta lah lain ngareuwas. Naon teh ngaran lagu tadi teh Jang? Ceuk Mas Jibya deui mengkolkeun carita lantaran era ari kudu nyaritakeun nyangka pestol kanu padudan mah sieun meureunan disebut dusun. Eta kuno midamel nama lagu teh disebat nama lagu hayam ngupuk. Hayam ngupuknya kadenge ku si laing Satya. Da si laing mah baong sok nyanyahoananya, cek Mas Jibya ka Satya bari molotot. Satya teu nembal, gawena ngantungkul bae. Nya kitu deui Tanu jeung Adi lantaran karasa yen Mas Jibya teh nyengor bari nyindir maranehanana tina hal salah lapor teh. Ke Jang, nah eta teh hayam-hayam ngumpuk bae make dilagukeun nya, ceuk Mas Jibya ka Tisna jiga nu nya penasaran kana lagu. Rupina bae ieu lagu teh mapendekeun hayam keur ngupuk atanapi ilham ngadamel lagu jolna tina hayam ngupuk. Margi upami dikawihan senggolan oge niron-niron hayam jago kongkorongok. Mangga gera dangukeun urang cobi ngangge hariring nanging punten pami sorana rebek. Tah Cinganjang penasaran emang ye. Mas Jibya diukna beuki ngised ka hareup tuluy ngareret ka Martasim. Alus pung boga alete ye bisa ngalagu. Bisa ditangap yang kayak dina hajatannya. Martasim teu nembal ngan dilak bae panonna ka Mas Jibya jeung ka Tisna bari camerut.
Dina hatena ayeuna mah geus teu ratug kurisi jeung paur, tapi ngabedegel ka keheul sagede nanahaon. Nanyotisna alona kalah kauplek ngobrol dareh deh, malah jiga nurek nyobat sakitu dicacampah ku Mas Dibya teh. Tetela cenah dina hate alona lain agulkeuneun. Jentreng kacapi ditabe, kolear tisna ngawih laguna hayam ngupuk. Alah mitra kumaha ngawihna ya, sim kuring teu tiasanya urang cobian we nya. Hayam ngupuk di burua ieu mah baca we mitra da pribadi tiasanya ari kedah nembang mah ngawih. Urang awaskeun we. Hayam ngupuk di buruan di baturan ku Japati, ulah osok timuruan abdi mah gaduh salaki eta mah sisindirannya. Apunten mitra teu tiasa ngawihna nya. Jap kacapi teh jempe prak 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 sora papan kacapi ditepak ku leungeun tisna 3 kali lalaunan. Tuluy sungut tisna niron-niron hayam jago kongkorongo. Satya bakating kutaja kataji keprok bari nyigeng tanu nu disigeng atuh nurutan milu keprok nya kitu deui adi Soma jeung Sastra sarua kalaleprok. Mas Dibya nenyo anak buahna keleprok rungah ringe ku teu ngarti teh yang dimana lagu teh kajojo kena kana lelembutan tamat sapada nu ngadengekeun sok keprok. Jigana dina hatena mah Mas Dibya teh ngunek-ngunek bongan dipiheulaan keprok ku Satya. Darepeh kaleprok Satya jeung sabaturna ku Mas Dibya didelekan. Nu didelekan atuh tungkul rumasa salah keprok milih heulaan dununganana. Jentreng deui kacapi kolear deui tisna ngawih. Moal ngawih deui mitra bacakeun deui we nya teu tiasa. Hayam ngupuk di buruan di paraban dina baskom rupana jiga aduan barangasan kumis cokrom. Prak 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 kongkorongok deui mitra tisna teh. Acan oge tamat Mas Dibya geus miheulaan keprok bari seuri ngagak-gak. Alus alus bari ngareret ka Satya jeung sabaturna nu caricing bae teu milu keprok. Bongan tadi atuh da didelekan. Mas Dibya terus keneh seuri bari keprok ku teu ngarti ongkoh kana eusi sisindiran anu saenyana mah ditujukeun ka dirina. Kalah katerus nyentak ka Satya. Kunaon sia lain ngajar dog bae Satya? Lain keprok kadinya ha? Sanggeus disengor mah Satya jeung sabaturna kaleprok deui. Kitu jeung kitu bae mitra, Mas Dibya jeung anak buahna anu satadina niat ngontrog teh jadi rame. Ager-ageran nepi ka eureuna tisna nabeuh. Sakieu oge manawi cekapnya, ceuk tisna bari ngisedkeun kacapi ti hareupeunana kagigir. Nya geus sore geuning yeuh, mani teu karasa. Ceuk Mas Dibya tuluy ngareret ka Martasim. Kieu bae ayeuna mah Pung, kikina wan kuring Nyi Lasminah anakna Pak Wen nu ku kuring dibajuan sarta diurus ku Salnasan. Sina diajar ngawih jeung nabeuh kacapi ku alompung ya. Tapi kade ye ulah jiga mi HP hayam kaheulang. Sabab Nyi Lasminah ku kuring rek dikawin. Ya resep jigana ya boga anu bisa ngacapi jeung ngawih mah. Martasim teu nembal minangka nyumuhunkeun ngan ungek bae awahing ku keheul teh. Ari tisna jiga nu teu ambil pusing pisan. Boh ka pamana, boh ka Mas Dibya. Nanyakeun oge henteu saha Nyi Lasminah teh. Ngantop bae kana padudan, dikual-kual heula ku leungeun tuluy dibakoan salse pisan. Teu lila antarana Mas Dibya cengkat tina diukna. Ayo Satya urang balik. Tah kitu Pung, tuduhkeun isuk imahna Salnasan. Sina dimimitian poe isuk Nyi Lasminah diajarna teh nya ayeuna kuring rek balik ya.
Ayo Pung, ayo Jang. Bari ngagak-gak seri Mas Jibya ini timahna Martasim dituturkeun ku anak buahna nu limaan. Duka jeung seri kenaon. Duka kitu pamakena ke kantong manja heureut ari kalendepan teh. Da repeh-repeh teh sanggeusna ragog digogog anjing tatangga. Isu kene pisan Tisna geus hudang. Tuluy ka pancuran, kebrus mandi. Balik ti cai pangih jeung bibina nu keur mirun seuneu rek naheur cai. Nah, subuh-subuh teuing hudang teh Jang. Mangna mah jeung barudak ngaguheur keneh, ceuk bibina. Sumuhun, bade netepan, bade teras jalan-jalan nyari hawa Bi. Punten ka emang bilih naroskeun, carioskeun we da moal lami. Nya heug. Memeh indit ngopi heula atuh. Sawios engke bae Bi. Sup Tisna kapangkeng, ngamparkeun sajadah terus sholat. Rengse sholat, rap dangdananana seperti biasa. Di calana potongan, make kameja jeung sapatu tuluy indit. Bari nyerangkeun cahaya surya nu hibar ti belah wetan. Tisna lempang lalaunan mapai-mapai darmaga jalan kampung kawetankeun. Beki lila beki caang. Tisna beki jauh ninggalkeun imah Martasim. Ti unggal imah nu kaliwatan geus loba anu kaluar. Nya nu diharudum keneh ku sarung bari nyelindangkeun anduk meureun kakararek ka cai. Tapi aya oge nu geus saged didudukuy mangul pacul rek ka sawah atawa ka kebon. Ti hiji imah nu rada nenggang pernahna ti batur, Tisna nenyo aya mojang nu ditiung kaluar di tepas hareup. Tuluy lempang gesat-gesut kawetankeun. Mojang teh dangdananana rapi, cacakan di lembur mah make bisa nyurupkeun kabaya jeung samping nu dipakena. Gening di kampung ge teu kurang nu lenjang, teu sepi nu lenggik. Tapi rek ka mana nya? Isuk-isuk keneh kieu geus ini rurusuhan. Ceuk Tisna dina hatena. Aneh, nenyok mojang lenjang kaluar ti imahna make jadi pertanyaan dina hatena. Ku gesat-gesutna lempang, mojang teh beki lila beki jauh. Tuluyna duka mengkol ka mana? Da ku Tisna teu katembong deui. Tisna atuh bisi kunu careraman resep ngomongkeun disangka nuturkeun nu lenjang. Geuwat mengkol kabeh kaler ningcak jalan satapak. Sanggeusna lila disorang, jalan satapak teh tepung deui jeung simpangan jalan kampung anu brasna katungtung lembur. Lebah simpangan Tisna ngarandeg. Maksudna mah rek balik deui make jalan kampung. Tapi barang rek malik ngareret kawetan heula. Nah atuh bet mojang anu ditiung tadi teh ku Tisna katembong deui jiga nu kaluar tina tegalan nu dilingkung ku Garut jeung cangkring. Tisna pohara heraneunana. Keur mah tita tadi ti barang nenjo kaluar ti imahna geus timbul rupa-rupa pertanyaan dina hatena. Katambah ayeuna tembong kaluar ti tegalan jeung dina tetenjuan Tisna mojang teh nyusutan panon jiga tas ceurik. Bari pinuh ku rasa heran sarta timbul rupa-rupa pertanyaan deui dina hatena. Tisna geuwat init ti lebah dinya nyorang jalan kampung kebat kakulonkeun. Nepi ka imah Martasim geus ngajega nangtung diburuan meureun ngarap-ngarap Tisna datang tina jalan-jalan cari hawana. Di mana Jang Tis lila-lila teuing? Ceuk Martasim. Jalan-jalan mang cari hawa, jawab Tisna. Bari ngalaan sapatu sup katepas dituturkeun ku Martasim. Pek geura sarapan heula, mang mah geus.
urang ka salnasan teh kapan? Sumuhun ngajar ngawih teh nya Mang. Kumaha mun enjing deui bae atuh. Abdi capek keneh tilas kamari lempang sakitu jauhna. Bieu deui. Isuk kumaha jang tis bae. Mang mah rek neang umar heula sugan geus datang ti leuwih nutugna, cek Martasim bari nyokot dudukuy samakna nu ngagantung dina kastok. Rap dipake gejlig init keluar. Tisna sup ka dapur, deker dahar diladenan ku bibina. Rengse dahar Tisna gegelehean di tengah imah. Teu karasa reup sare ti berapisan. Udang-udang soteh digegeing bada asar ku bibina di tawaran dahar. Isuk-isukna deui Tisna teu jalan-jalan. Lantaran geus paheut janji rek ka imah salnasan ngajalankeun parentah Mas Jibya. Ngajar ngawih jeung nabeuh kacapi nyilasmina anak kukut nasalnasan. Rengse ngariung tetenong hareupeun hawu di dapur. Martasim ngagegeuwat ngajak Tisna ka imah nasalnasan rek terus ka desa cenah bisi keburu panas. Kacapi nu poe kamari mah pada ngageuhgeuykeun basa anyar datang teh nu bisa ngalalakun meruhkeun hate Mas Jibya. Ku Tisna jadi jijingjing. Tuluy init bareng jeung pamana kawetankeun. Teu kacatur di jalana barang nepi ka imah nu kaliwatan ku Tisna kamari. Nyaeta imah nu nenggang pernahna ti batur. Martasim ngajak asup ka palataranana. Tah ieu imahna teh, cek Martasim. Tuh geuning salnasan jeung bojona. Tisna ras inget yen kamari basa ngaliwat kadinya nenyo mojang nu ditiung kaluar ti imah eta. Boa cek hatena mojang nu ditiung teh Nyi Lasminah teh. Salnasan jeung bojona nu keur bebersih ti pakarangan, gigireun imahna geuwat nyalampeurkeun Martasim jeung Tisna. Maja teh rek kamari cek Mas Jibya mah geuning karangalol ayeuna, cek salnasan. Kapan ieu jang Tisna mugen capek keneh cenah urut ngagonyakan jeung Mas Jibya, jawab Martasim nyindiran alona lantaran keukeuh henteu cop kana hatena sapeta-peta Tisna kamari. Baru gogonyakan? Nya gogonyakan nabeuh kacapi. Ngacapi paingan atuh Mas Jibya maneh jiga nu kalenep gumbira bae. Salnasan jiga nu muji ka alona, tapi ku Martasim teu pati didenge. Baik atuh, tah gera aku alo kuring mah rek terus ka desa bisi kaburu panas di jalan. Ka mana risi Nyai geuning teu temong, cek Martasim deui. Teuing ka mana nya tak? Da memang unggal isuk initna teh, tapi da moal lila meureun. Sakedeung deui ge datang cigana mah, jawab salnasan. Tangtu kategalan teh cek Tisna dina hatena. Inget kamari mojang nu ditiung teh katenyo kaluar tina rungkun nu ngalingkung di tegalan. Sanggeus Martasim pamitan rek terus ka desa. Tisna diangken ku salnasan jeung bojona di tengah imah. Teu lila reket panto hareup muka, gurutak aya nu asup, ana direret ku Tisna. Nu asup teh sing horeng mojang nu ditiung teh. Punten manawi teh aya tamu, cek mojang teh bari terus lempang rengkuh rek asup ka dapur. Ku salnasan geuwat di geroan. Tah geuning si Nyai ka heula, cek salnasan. Iya yang Tisna teh nu rek mapatahan ngawih jeung nabeuh kacapi teh ka Nyai. Nya bae cek pikirna Tisna. Harita mojang nu ditiung teh geuning Nyi Lasminah, anak kukutna salnasan anu cek Mas Jibya kudu dipapatahan ngawih jeung nabeuh kacapi teh.
Nyilasminah mojang nu ditiung teh barang kusalnasan digeroan gewat ngetayap lempang lalaunan nyamperkeun bojona salnasan tuluy emok gigireunana tungkul bari nyorosodkeun tiung tina sirah kana pundukna. Ayeuna mah sidik raut banget jeung paromana. Nyilasminah teh nya tegepna, nya geulisna, lain geulis pupulasan, tapi geulis bawang ngajadi, sarupa kahanyakalanana ceuk tisna dina hatena. Pasemona Nyilasminah bangun alum jiga nu ngandung kasedih. Dah Nyilasminah teh ieu pek atuh gerang ngamimitian karinya mampatahan teh jang. Da kitu kahayangna masjid ja jeung sugan we kebang berangkeun Cek salnasan deui ka tisna. Mangga urang cobian we manawi tiasa, jawab tisna bari tuluy minahkeun kacapi ka hareupeunana. Jentreng kacapi ditabeuh, tisna ngahariring lalaunan ngalagukeun lagu sinom ka pati-pati diregepkeun ku tiluan salnasan bojona jeung Nyilasminah. Hariring tisna beuki lila beuki atra, beuki anteb neueulkeun kekecapan dangdingna surup kana ngaran lagu hariring ti pikasediheun. Wah tos aya hariring deui mitra dibacakeun we nya. Tilawang ninggal ka jalan sanes deui saha pijalmaeunana anu daek dinya nyeri tengah wengi jemplang-jempling ti luar ngeterokan pintu demege sare ngasalenyap kapaksa yen kedah nyaring ulah sungkan dageus tamaha sorangan nepi kalebah dinya tisna ngahariringna. Nah atuh teu karasa deui Nyilasminah bet jiga nu kagagas cipanona cari nakda tuluy bae nyuuh kana lahunan bojona salnasan. Kutisna kareret ku juru panon gewat ngeureunnan nabeuna. Nah ieu teh sok babarian Cek salnasan tuluy ngareret ka tisna. Esuk tuluykeun deui we jang wayah kieu ari ka dieu teh. Sumuhun mang enjing urang teraskeun deui ngawiatan ieu wae kacapi. Cek tisna bari cengkat tuluy pamitan. Sanggeus pamitan tisna init balik ka imah pamana. Bari dina hatena tisna henteu waleh nanya kunaon sababna nu matak Nyilasminah teh pasemona alum bangun nu sedih bae. Sakitu nurutkeun katerangan mah Nyilasminah teh pohara di dama-damana ku Mas Dibya ke kentong menjaheureut. Nah kitu pedah embung direremokeun ku Mas Dibya. Mitra Sukaseni Sunda sadaya sakitu wae heula. Ieu lalakon tisna sabadesa karangan Rahman Desainan teh dina episode anu katilu. Insyaallah urang lajengkeun deui enjing nya mitra. Hatur nuhun anu parantos manco Mitra Sukaseni Sunda di mana wae ayana, mudah-mudahan ieu garapan dongeng teh tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah ngarencangan sagala rupi kagiatan mitra sadaya di mana wae, di kotana, di kampungna, di siklakna, di siklukna, di tempat-tempat kegiatan mitra sadayana. Hatur nuhun, hapunten samudaya kalepatan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.